Alhamdulillah urang kuari geus boga pemimpin anyar, presiden anyar. Mun kukula dibejakeun ai kula mah geus nyaho. Lain gaib sebab aya jelema datang ka imah sabulan memeh pemilihan awewe kitu buukna ieu adalah ngonde percis kos Megawati dek jadi presiden. Di zaman almarhum Abah tilu konde daratang ka imah. Tuluy ieu mah hiji berarti ieu alot. Jadi geus jelas kula mah geus ngomong kanu di imah ge sacenah nu di imah ulah loba omong sialah. Imah we pokona mah. Sok aya nyaho bae. Asana tetep nu menang mah ieu Megawati berarti Jokowi. Geus sakitu sababaraha urang lah nyaongan kula haju dibere isyarah aya tamu urang Gunung Karang. Geus teh keluar jelema ibadah teh ka Allah. Sacenah ge sok aya nyaombeun sia mah. Moal dibere jawab sebab sia mah kaditu deuk minta impo bae. Bareres. Mau bae deuk minta maca sholawat, zikir, impo malu. Minimal gede hutang. Datang cek manehanana eta isyarah tepat ngan tetep nu dipilih mah adalah nu lawana bae. Nu bakal menang na eta tapi milih mah ulah kadinya. Teu kahartipan ai milih titah ka Prabowo ari nu menang mah bakal itu. Atuh kula bingung ban jadi kos kitu atuh. Terus we dipikiran kunaon jadi kos kitu. Tetep nu menang mah itu ngan milih ulah kaditu. Ya ayalah ngan lamun dicaritakeun teu bagus. Mantap lamun nu milih kanu eta nu kuari menang tetep kudu loba macet. Isyarahna seperti kitu. Ya, tah kos kitulah. Keirah-irah mah tetep dibejakeun. Ngan kuari mah haneut keneh moal wakadewe. Kege karasa ku urang kabeh anja pamimpin urang. Nyata-nyata atuh KPU seperti kitu paingan milih mah kudu kanu eta sanajan nu menang mah nu itu. Jadi ayat kene malah aya deui nu saurang deui mah nu mere isyarah teh masih di Kabupaten Tangerang kene ngan ti loka panggijing jelema. Sacenah kieu jurig meureun tah mah. Sia mah kadinya bae. Amang batur jurig meureun. Sarua isyarahna kos kitu kene. Tapi per detik ieu ge masih kene aya nu mere-mere isyarah teh. Berarti aya kompromi khusus wallahu alam kaharepna mah. Tah kos kitulah sabenerna nu asli nama kos kitu. Mentak tarik teuing teu kula. Lemah teuing teu. Sebab naon ari nu menang nangis dibejaan ku konde. Eta tamu ge loba tuh nu hadir dirinya ngan nanyakeun teu dibejakeun kabelah dieuna kos kitu. Nah, ngan milih mah cenah ulah kadinya. Aya lawan meureun wallahu a'lam. Mantap para ulama ahli-ahli Allah, ahli ibadah tetep teu milih kanu menang. Sanajan geus nyaraheun bakal eleh. Habib Lutfi kurang kumaha. Habib Ja'far kurang kumaha. Habib Salim di Arif geus nyaho. Kemudian sababaraha kiai ngan sukut kajeun aya panitah. Mantap nun teu milih. Teu baragus kabeh ge ngan aya niatan bagus doa.
nu kuarima sing loba istighfar makabehan sakitu we jakabeh geus aya tulisanana ti Lauhil Mahfuz kabeh kajur didongkrak ku kumaha ge moal bisa geus urang nolkeun deui urang bariasa deui eta pimpinan urang doakeun mudah-mudahan nyana bisa mimpin kalawan jujur jeung adil rakyatna bener-bener ngarasa dipimpin Indonesia mudah-mudahan aman ulah aya gontok-gontokan jeung ulah aya nanaon sehingga urang ibadah ka Allah tenang jeung tentram